Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, ku kaagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku idi Allah, ku takdir Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Werehing urang sadar urang teh manusia, bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener salah pada boga, matak tong nyokelan kasalahan batur, da urang ge sok salah jiga batur. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruanen pikeun simkuring, ais pangampi pupuhu lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngebogaan pamaksudan. Saban-saban manusia hirupna boga tujuan. Lamun dagang tujuanana hayang untung, lamun tani tujuanana hayang hasil, tak ari pangajian tujuanana hayang naon. Bener cek bibir mah hayang ilmu, nganda cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun ibu harayang ilmu di dieu ge da loba kiai naker ustad loba. Matak naon yang ada ilmu teh atuh tinu deukeut we. Da sabenerna mah ibu teh geus boga ilmu, bu aing ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun ai popolotot karena kagorengan batur dosa. Tuh geus nyahoeun lamun urang boga harta tapi pedit dosa. Geus apaleun ari teu ngagugu ka salaki dosa. Tah naha atuh geus apal teu eureun wae. Jadi teu saeutik jalma apal ilmu tapi teu apal cara migawe ilmu. Padahal nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Mun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi da kanyataan mah boga ilmu hirup teh poek wae. Kabeh nu hadir teh arapal bab tahajud, tapi da ditoong tina kijep kieu mah kijep bareuki hees. Kabeh ararapal ilmu infak jeung sedekah, tapi pedit mah da anger. Kabeh ge ararapal ilmu kasalaki teh kudu hormat, tapi duit leutik mah da jadi. Kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea, tapi naha sakabeung mah ustad ge sok parasea. Berarti lain ilmu nu teu boga ngan teu apaleun cara gawe dina ilmu. Matak bahasana ge man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin, lain nu apal tapi nu paham. Teu sakabeh jalma apal paham gawe, tapi pasti lamun jalma paham geus nyahoeun. Matak hakikat nu berat mah pahamna lain apalna. Apal Islam kudu nyaho cara migawe Islam. Tah matak lamun apal Islam nyaho cara migawe Islam, hampura dina Islam mah geus eueuh nu ngaran pasea teh terlalu sibuk kudu mikiran kagorengan batur. Heueuh betul nganaha atuh. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Jawabanana ngan hiji, qalbun salimun. Iwal teh jelema nu hate bersih. Matak naon hartina glowing, naon hartina lipstick, naon hartina rapih na awak, tapi hatena pakujud, naon beda jeung kadongdong lemes luar rumet eusi. Glowing heueuh tapi hasem beungeut. Matak hakikat hirup nu kudu dirobah teh lain tiung jeung bajuna. Keun we tiung mah ieu, baju nu ieu nu penting nutupan ora, tah nu kudu robah mah eusi hatena. Ieu mana pangajian teh nu robah teh tiung baju. Lamun Senin kudu bodas nganyuk, bodas kabeh. Salasa hejo-hejo kabeh, Rebo beureum-beureum kabeh. Cek salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu. Haben we gunta ganti baju padahal tina ladang ngaji mah tah nu kudu robah teh eusi hate.
da awak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala pek bersihan, lamun di imah kebul hempel ngarah naon imah butuh bersih ngarah betah di cicingan. Jelema kabeh oge hayang tenang dina hirup tapi ngukut keneh penyakit geuleuh, rujit, cua, ngewa, hasud, dengki, sirik, pidik, kaituna panasan, moal tenang-tenang hirup. Da keur jelema nu goreng hate mah atuh batur nyen gedong ge nyeri hulu. Batur meuli sawah ratug angen, batur meuli motor muntaber teu kabayang, batur meuli mobil da modar. Kunaon ieu hate nepi ka kitu teu narima kana kamajuan batur, teu narima kana takdir batur. Mata konsep hirup hayang tenang eueuh deui lintang ti syukur we ka pangeran. Jalma sangsara bersyukur bisa sabar, jelema beunghar bersyukur bisa bageur. Tah syukur teh keur nu sangsara mah sabarna, nu beunghar syukur bageurna. Matak nu beunghar gedong boga, sawah boga, sok syukur tuh impang merekeun, miskin pangbantuankeun, jompo beikeun bere imah, pasantren pek sumbang kusaha eta, nu beunghar boga harta manfaatkeun eta harta, tah lamun nu miskin mah teu kudu zakat, naha teu gablek. Da urusan katenangan mah moal dibikeun ka nu beunghar moal. Matak teu saeutik jalma loba duitna tapi teu tenang hatena, saha eta nu hajat. Pan loba nu hajat duitna tapi naha jika nu kurang tenang heupan penting ieu geus loba bayareunana. Ayeuna ibu da di tempat teh baroga duit tapi barakatak seuri tandana ibu teh bungah, ternyata kabungah teu diciptakeun ku harta tapi kabahagiaan tercipta lantaran mampu syukur ka pangeranna. Ai ngaran-ngaran syukur teh narimakeun. Tina naon narimana tina nikmat nu geus dibikeun ku Allah taala ka awak urang boga panon jeung awasna toh lamun boga panon jeung awasna tong dipake popolotot ka batur boga bibir jeung ucapna tong sok dipake ngomongkeun batur suku jeung lengkahna tong ngalengkah kana salah boga sirah jeung pamikiranna tong coba-coba mikiran kagorengan batur matak jelema nu alus nu mikir kagorengan diri aduh kudu mikiran kagorengan batur tuh keprok dari rumah sahabat. Ayo urang mah hampura hirup teh bentak karena kelakuan batur, perem karena keluhan diri. Matak lamun ngagenggereuhkeun kasalahan batur paling pinter, tapi teu malire karena kagorengan diri. Padahal hakikat hirup malain batur tah diri. Matak nu ngaran ilmu teh cicingkeun hate, cicingkeun bibir, cicingkeun pagawean. Mata kolbi, kauli, fi'li. Ai kolbi teh hate, kauli teh ucapan, fi'li teh pagawean. Ilmuna alus na ucapanana, cantang tu na pagaweanana. Dalamun lalajo pidato mah kabeh ge bisa atuh. Nana gerhana we. Pan ieu teh nana gerhana teh penceramah, da sieun atuh jadi penceramah teh. Nah hama gejeng sieun dipenta pertanggungjawaban, sieun alus omongan tapi goreng kalakuan. Mata kuring mata dieu sanajan kapaksa marah mah we aya tihang listrik ajak seuri. Nah, apan tabasumuka bil wajhika sodako. Seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodako. Heuh pan tadi teh mustami eueuh aya ge tihang listrik ajak seuri we. Da pedah pan ai kuring mah beda jeung batur. Dari batur mah pan ustad teh udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek dipapag ku banser pan kitu. Pan urang mah boro-boro banser mah pageun urang geus di imah teh. Pan bieu teh banser teh nepungan nah ka mana cenah jalan wah gaibah cing teh ngapung we. Kunaon atunana gerhana bet beda tah kuring mah makom murid. Lamun makom murid sarua jeung makom RT nah meunang RT make baju kades. Teu meunang RT make baju kades teu bisa tapi lamun kades make baju RT bisa tak kuring makom teh makom murid can wani make kebesaran kiai can wani make baju kebesaran ustad ulama teh nah sabab kuring can jadi nah hulengnya tuh keun da ieu mah bajuna da insyaallah ari hatena mah Islam sahadat sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, Nabi sarua, kadar eta baju beda, heukeun bae we da baju mah urusan diri na eta. Da tiung ngaguyupuk ke cantang tu teh. Tiung ngaguyupuk aya kana gosip barareuki, tiung ngaguyupuk popolotot ka salaki, tiung ngaguyupuk teu kaur batur nyeun ka gorengan, bibir gali ngagogoreng batur, ditiung samat sirahna can ditiung eusi hatena.
koprok bari maranehanana nu kitu teh. Mata saban ilmu teh nu kudu dirobah adalah hate. Sok da ibu teh apal kana penyakit hate, gorengna teu balegna, teu eceregna, peditna teu balegna, hasem beungeutna, apal geus boga ilmu, balik ti dieu robah. Nu pedit gara balager, nu salah gara saroleh, nu goreng patut ka salaki, bubar ti dieu geuwat tangkep aya. Pan teh salaki bakal tumanya, nah balik pengajian jadi lebay, jawab ku ibu, tobat. Panu di Arab ku batur teh robah hate sabab alqolbun malikun ai hate teh raja matak sagala rupa anggota awak urang gumantung hatena. Aya jalma nu marah mah heuh hatena alus. Aya jalma anu gurau asem wae hatena rudet jigana mah boga hutang ka Bang Emok. Matak beungeut teh buruan hate. Matak hakikat kahirupan beunghar jeung miskin dan nu hese mah dikodok hatena. Lautan jero bisa diteleman hate deet manusia mah hese dikobet. Ayeuna ibu ngareneng da cantang tuh hate ngareneng. Awakna ngareneng hate teu ngareneng da bubar teh deung ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Aing mah deukeut jeung nu genut wakiak bau kelek gelo teh tuh. Awakna ngarenengan hate nu teu ngareneng. Mata ngareneng teh lain sabatas awak tah renengkeun mah hate, da hate mah rasa, lamun urusan rasa sarua. Ibu jeung sim kuring beda, pan kuring mah urang Bandung, ibu urang Subang, heuh hayu urang ngalamot gula, kumaha rasana? Tuh sarua. Ibu jeung kuring beda, hayu urang ngaletak uyah, kumaha rasana? Tah ibu diciwit batur nyeri. Nyeri mata urang tong nyiwitan batur, ibu diomongkeun ku batur nyeri, maka urang tong ngomongkeun batur, ibu dituding batur nyeri, maka ibu tong nuding batur. Sarua urusan rasa mah. Well, matak nu kudu dialusan teh ieu tah hate. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bukan pembohong, kunaon gondrong? Keur nyumputkeun jujurna dina hate. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Daripada jas mahal, dasi mahal, jabatan luhur, duit boga, gaji gede, ai hak rakyat leutik dicokot, eta mah bangsat ngaranna. Urusan ketenangan teu dibikeun kanu beunghar. Matak hakikat kahirupan mah manusia hayang tenang bersyukur. Nu beunghar syukur ku daek mere, nu sangsara syukur ku sabar. Nu paling parah mah nu sangsara panasan pondok umur. Eueuh pulungeun keur mah di dunya sangsara, kata mah pondok umur panasan. Matak nu balaleunghar teh gedong geus boga, sawah geus boga, mobil geus boga, bersyukur alhamdulillah. Tina alhamdulillah pek sadar yen nu beunghar mah kudu mere lain hayang dibere. Ieu mah kadang-kadang nu beunghar harayang BLT. Lamun di dieu aya jelema beunghar hayang BLT teu pati hideng teh. Ari ka Allah menta beunghar, ari hareupeun kades ngaku sangsara. Matak lol we bantuan keur tukang baso, ngaraku tukang baso kabeh. Ngara datang bantuan ke petani, ngaku petani kabeh. Kumaha lamun aya bantuan ke nu gelo, rek ngaku gelo kabeh. Beunghar syukur ku daek mere, nu sangsara syukur ku sabar. Pan sawarga teh beunang duanana, ku nu beunghar beunang da balageurna, ku nu sangsara ge beunang da sabarna. Mata urusan ketenangan di mana atuh di jelema nu bisa syukur. Beunghar geus teu bisa syukur, anger sangsara. Boga imah hiji hayang dua, sertifikat kabangkeun. Mobil hiji hayang dua, BPKB kabangkeun. Eta teh bersyukur, imah dua mobil dua. Heueuh gaya ngan toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Ayeuna nu sangsara Bandungan we ku ibu. Dan nu beunghar mah barang dahar ge matak lieur atuh restoran mana. Budget sabaraha, tuang bade jeung naon, nu beunghar, coba nu miskin. Idul Fitri beres 7 poe, nah da eta tumis digulang gaper we dina katel, nepi ka hideung jeung haseum majarkeun teh asa beuki raos. Cager awakna. Nu beunghar pan eureun ngarokok. Nah cing teh bah make jeung eureun ngarokok, sieun paru-paru. Naha sieun pondok umur, tuh ku udud sieuneun. Coba nu miskin, udud di dieu reungit paeh di ditu. DBD kanu miskin mah nah dek nyocok ge reungit kaburu kapaehan ku haseupna.
atau penyakit keur miskin eta we bisul beunyer. Matak di mana atuh letakna? Di jalma anu tenang hate teh jelema nu bisa syukur. Ai syukur teh narimakeun. Imahna betut bari ku bilik teu burung we tibra. Nu beunghar mah ku tuyul sieun. Mana buktina nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi. Tapelkeun lawang panto naon cing teh eta tolak bala. Ngarah naon tuyul teu asup. Coba di nu miskin nyieun tolak bala teu naha pantona ge rujad. Matak tuyul teh blus-blus we. Nu beunghar sieun ku bangsat. Mata ka Pakades teh pesen heula Pakades. Wayahna lamun sambutan teh babrona. Beletuk Pakades teh ngarona. Kumaha ceuk nu beunghar? Sae Pakades. Kumaha ceuk nu sangsara? Mantau gaing mah bah. Sing teh kunaon Pak mu ngarona? Eueuh paokeun. Nu aya ge coet jeung mutu. Ternyata nu mahal teh lain harta, Bu. Sabab harta mah kanikmatan paling handap. Kesehatan panikmatan paling luhur, tah iman Islam kanikmatan paling utama. Loba jelema neangan harta nepi ka coplok iman cokol Islam, loba jalma anu neangan harta nepi ka poho karena kesehatan diri, padahal harta mah panghanap-hanapna. Harta mah leutik panghanap-hanapna, tah anu pangutama mah iman jeung Islam. Boga harta boga iman bageur ngaranna, boga harta coplok iman sombong ngaranna. Tina beunghar teh kongkorong kuat ngagapuy gelang teh dieu nepi ka dieu atuh gigibrig hayu urang pangaosahan balah manar keur nu beunghar bari adigung mah duh diuk teh ngahaja hareupeun nu sangsara da eta deuk mapanas kongkorong panjang tak ieu teh 50 gram ti salaki kumaha ceuk nu sangsara kumaha sia pan jadi paseha. Mata kahirupan mah di mana letakna? Dina hate anu alus, dina hate anu soleh, dina hate anu bisa nyalamet ke hate nu kudu dirobah teh. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Nu diomongkeun saha? Allah nu mana? Nu welas jeung maha asih, maha welas maha asih. Cing tanya ka awak urang teh hamba Allah. Nu diomongkeun Allah nu maha welas tur maha asih, ari urang rudet wae, geuleuh aya wae, rujit aya wae, cua aya wae, bibir jeung hate geus teu saragam. Matak lamun bibir nyebutkeun bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih geura tebus ku hate welasan asihan deudeuhan. Aya yatim pek pangmerekeun, nu susah pek pangnalangkeun, nu bingung geura tulungan. Tuh di dinya bismillah teh nyambung tina bibir jeung hatena. Ieu mah haben bismillah ayeuna ngaledek batur ngahina batur nyaci batur nu ding batur. Bismillah samet bibirna can bismillah jeung hatena. Lain wel pan maraneh nu kitu teh. Matak bener cek ilmu kolot. Bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bi ku kudrat Allah, bi ku izin Allah, bi ku pangawasa Allah. Nana gerhana capetan nyarita bi ku pangawasa Allah. Da kuring nama boloho, kuring nama teu ecreug, kuring nama teu balik. Geuning eta bisa ceramah, tah ku Allah dibisakeun. Da ibu ge kadul. Aslina mah ieu teh kadul. Geuning ayeuna jadi daek, ku Allah didaekeun. Oh heeh. Ku protes wae. Well. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pengawasa Allah, ku keagungan Allah. Jadi bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, mampu dimampukeun, alus jadi. Heeh matak manusia tong loba ngaku. Ieu mah loba ngaku di mana Mang? Oh, ieu mah da ahli masjid. Tong sok ngaku. Da kabehanana ge tanpa Allah urang lain sasaha. Bi matak lamun jelema geus bisa ngamalkeun kalimah huruf bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, geus moal panas ku milik batur. Bi takdirna. Bener? Tah nana gerhana sanajan kieu. Ai takdirna jadi penceramah mah teu burung we jadi. Da dina surat Yasin pan kun fayakun cek Allah jadi maka jadilah. Moal aya nu mampu ngahalangan. Sanajan kuring teu di kopeah, sanajan kuring teu di udeng, sanajan kuring teu di sorban, ai cek Allah kudu jadi mah nepi we ka pantura. Tak aya cobaan RW geura sok uting badag, gamis sing ngangsar, da moal aya nu ngulem RW.
nu aya ge cek masyarakat ngadon kieu aduh Pak RW anyar tobat. Jadi takdir lain ayeuna bajuna tapi takdir mah gumantung Allah berkehendak ka saha. Mata kurang geus teu kudu riweuh mikiran takdir batu. Bener ya? Ayeuna ismi ari ismi teh asma. Asma saha nu disebutkeun asma Allah saberiji 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim. Tah tuturkeun asma Allah ya Rahman ya Rahim maha welas maha asih leehkeun hate nyaahan asihan deut nempok leuweung nyaah ka leuweung teu hayang ngabukbak leuweung nempok manuk nyaah ka manuk teu hayang ngalak manuk nempok alam moal ngaruksak kana alam nempok pamajikan nyaah ka pamajikan awet rumah tangga bismillah kabehanana ge ieu mah tuh da nempok leuweung aya ongkoh maca bismillah tapi teu nyaah ka leuweung babad leuweungna banjir datang urun sumping kakarahan nu ding aloh pamajikan baeud disentak disengor dihoak kunaon ai sia baeud ku sia der pasea teu bismillah lamun hirup maca bismillah bari dipake eta bismillah tah ibu deuk dahar moal waka dahar reret heula tatangga bisi teu dahar alungkeun ka ditu saleter make baju moal nu mahal-mahal nah sieun tatangga teu boga baju boga imah moal nu alus-alus nah moal nu alus sieun tatangga teu boga imah tuh bismillah teh geuning teu kapigawe Pak jigana kabeh da pinarakaeun jelema tapi naha engke urang bisa ka surga sepaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dianjurkeun bersolawat ka anjeunna heuh bersolawat teh nyirian maneh pan ke Nabi teh neneangan umatna umati mana umat kami tah tukang ngagosip jeung si Korun tukang ngawadul jeung Abu Jahal nu sombong jeung Firaun tan Nabi teh neneangan umati peletuk we aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad oh ieu umat kami teh naha sholawat kaharti ya teh aya ngagosip 2 jam nepi ka capetang aya maca sholawat hees eta tuh ismi Ar-Rahman Ar-Rahim maha welas maha asih tuturkeun ku urang mukhalafatul lil hawadisi Allah teh beda jeung makhlukna ari Allah boga maha welas maha asih tak urang mah kudu welasan asihan jeung de kitu pirage nah hese-hese teuing Nabi Muhammad hiji waktu di asongan korma hiji waktu di asongan anggur para sahabat keur ngariung lol we jalma ya Rasulullah kami cikeneh panganean anggur moal waka dijual ya anggur samemeh ku anjeun dituang di pasihan ya Nabi teh dituang we ku nyalira sahabat teh pan ngahulang ya Rasul nah biasana mah aya tuangeun teh sok dibagi-bagi ari ieu diseepkeun ku nyalira kumaha ceuk Nabi tah aya hiji deui dicakruk ku Umar diciduhkeun kunaon Umar Hasyim kunaon Nabi nepi ka wani meakeun anggur sok sieun sahabat nangasaan nyegeng kanu merekna tuh bismillah teh ngajaga perasaan batur ieu mah bismillah teh sagala diomongkeun alhamdulillah imah gedong mobil boga kongkorong aya nah bismillah jadi mah panas batur aduh geus mimiti ka sinira ayeuna Allah ari Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Assalam teh maha pemberi keselamatan tah tanya urang salametkeun atuh dulur urang ku ucapan ku tekad ku perbuatan tuh Allah nu disebut assalam maha memberi keselamatan urang oge kudu mere kasalamatan kasaha ka tatangga ka baraya kakara disebut hamba Allah ari hamba Allah teh jalma anu ngahambakeun diri ka Gusti Allah Al-Latif teh maha lembut sing lalembut hate teh lain kereng wae wiridkeun jeung Bapak MUI ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ceuk Allah ud'uni astajib lakum pek penta daku kami pek penta da anu kami ya Latif wahai Allah nu maha lembutkeun manah abdi balik tina wiridan salaki keur sare as eueuh budak mijah wadah kumaheun seseueun ngaweled sing lembut keun bae Pak ngan teuing merek ieu mah di masjid ya Latif datang ka imah salaki sare sangu eueuh budak mijah kumaheun ngaweled kumaha ceuk ibu da molor wae salaki aing mah eta ya Latif
nepi ka teu ngawujud dina hate. Bener. Allah boga sifat Al-Ghafar. Al-Ghafar teh maha panghampura. Heueuh urang kudu asak ham kasaha kanu geuleuh, kanu ngewa, kanu cuak, kanu rujit, kanu ijid. Boro-boro si eta datang ka imah minta hampura. Dina henteu keun bae bebaskeun hate tong ngukut sifat dendam. Kakara nu dituturkeun teh Allah Al-Ghafar nu maha panghampura. Ieu mah nu diomongkeun Allah ari hate dendam wae, teuing Allah nu mana. Eusina teh tilu teh Al-Ghafar teh kudu bisa seuri kanu baeud, kudu bisa mere kanu pedit, kudu bisa nanya kanu tara. Lumayan hese seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Balik ti dieu salaki ibu keur baeud, barakatak ibu seseurian. Haha, maneh baeud insyaallah di dagor termos. Naon maknana seuri kanu baeud? Maksudna lain hartina urang kudu seuri hareupeun jelema baeud, tapi seuri kanu baeud kajahatan batur gera bales ku kahadean. Mere kanu pedit tah lamun hajat teh tong dituliskeun. Lain mah ditataan hiji-hiji mimin 15. Hiji waktu mimin hajat, cek salaki mah mimin hajat bere 50, kela 50 tempo heula catatan. Di tempona catatan ternyata mimin tangan mere 15. Tuh dah kitu aing mah curiga ka jelema pedit kitu mah. Untung sia cenah teu ngagugu maneh, lamun ngagugu 50 rugi 35 kitu. Nah batur pedit dibales ku pedit atuh saruana mah geura bales ku bageud. Nanya kanu tara, inget-inget bisi aya tetangga keheuleun ka ibu lila teu nanya, balik ti dieu gedor imahna. Trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam. Aya naon dieu aing geus ceramah jeung nana gerhana Al-Ghafar nu katilu kudu nanya kanu tara, babangok maneh geus tara nanya ka aing 2 tahun setengah sok aya naon. Nah ibu ngajak pasea. Nanya kanu tara teh maksudna tong ngabales kajahatan batur ku kajahatan, tapi gera bales kajahatan batur ku kahadean. Saingga engke di akhirat loba jelema salatna jadi, zakatna jadi, puasana jadi, tapi eueuh pahalaan. Loba jalma salatna jadi, zakat jadi, puasa jadi, haji jadi, tapi eueuh pahala. Lebih ka kokot tetengan yang kahadean Gusti, mana pahala salat abdi, mana pahala zakat abdi. Cek Allah, bener anjeun salat, bener, tapi naha tatangga nyeri hate ku bibir maneh, tah pahala maneh dibikeun kanu dinya nyeri ku diri maneh. Wah. Bari maranehanana. Tuh benernya. Gitu. Aya deui jelema teh salat teu pati beres. Salat subuh jam 6 atuh jiga duha. Salat lohor setengah 3, bacaanna tak TikTok teu pati beres salatna teh, tapi pahalana loba. Nepi ka protes Gusti, abdi mah rumasa ibadah ge lamun teh marek dibere surga nu pangleutikna we keur abdi mah. Tapi nah ieu pahala loba-loba teuing, cek Allah teh buruhan jempe maneh. Palemah mana jempena, dihina mana jempe, diledek mana jempe, dipitnah mana jempe. Tah jempe eta menang pahala ti kami lantaran sabarna. Mata keur jelema nu sok kahina denge, oi denge. Kesal sudah sadia. Hiji tah. Nu kadua, lamun bener orang nyebut Allah, ari Allah teh boga keputusan, Allah teh boga kahayang. Matak la ilaha teu aya di pangeran aing Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu nya iwal kahayang Allah. Tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Allah. Matak manusia mah tong protes tampa. Awak genut tarima. Teu kudu dipotonya ngeyengkil. Iya mah dipotonya ngeyeng teu kunaon ibu ngarah ka tempo langsing. Dina foto ka tempo langsing diajak panggih meber. Geus tarimakeun kunaon genut alus parab. Cirina salaki nyenangkeun. Da lamun hayang begung mah tinggal salaki salingkuh. Jadi geus nu genut teh tong riweuh. Make jeung diet 2 minggu teu dahar, pae teh begang moal. Tarima bulu panon ku Allah dibere ponok tampak we pan genah bulu panon ponok mah tuh ucap kejep ge hampang ku sabab teu narima meuli 300.000 eluk-eluk ka luhur eta nempo urang kuat jiga nu berat kiceup
balik ti dieu gelebuk angin badak nih lep bulu panon dua nana ti kusruk kana solokan kakara ya aloh dudut bulu panon lain aloh teh. Da Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia ge dina dedeg pangadeg nu sampurna. Ibu teh diurus ku Allah halis keur orok sakieu nepi ka ayeuna ge sakieu teu pernah halis manjangan. Teu kabayang sasubang halis panjang teu sudi ceramahna ge. Nah sieun waos tina tulang dina jero pandangan ge aya tulang mana nu manjangan tulang leungeun. Nah ari huntu tina tulang teu manjangan coba lamun ku Allah teu diurus tulang bitis jeung tulang leungeun panjang tulang huntu pararanjang beuh moal kieu beungeut ibu terang ngeteng teu kabayang eta pengantin anyar isu ge ragreg talak nah kaseget beheungna. Allah teh maha Pak nari urang bet ngarasa kurang wae bener neng bobogohan geus rada lila ai pelebah rek nikah putus tong jebleh keputusan Allah terbaik. Bisa jadi Allah maha uninga dek nyalametkeun karena rumah tangga hidup. Nah hanya lametkeun diputuskeun jeung si itu tong ceurik hiji waktu bakal datang aya lalaki nu leuwih hanya ahna tibatan si eta matak lamun aya di dieu budak parawan nu putus tenang sinyal penting ieu ge penting ieu nu datang nana gerhana cicing nini matong pipiluan maka jengjek nini alhamdulillah mak ge cenah 2 bulan ka tukang ditinggalkeun ku si abah tuluy sugan we nana gerhana terbaik teu sudi pan ngomongna ge ieu mah budak ngora maka jeung terbaik beuh teu harara yang terbaik keur emak keur urang mah musibah gede atuh teu kabayang lamun urang jeung nini pelebah sare teh habeuneng balseman jeung mencetan subuhnakeun ka rumah sakit asup angin pagaweana. Wah, ibadah, tah bikin ka banser kayaknya. Abdi medek neangannya ibadah nu sejen, ibadah hari hate kasiksa mah da terido. Keputusan Allah teh terbaik. Nu sangsara bisa jadi keputusan Allah terbaik. Kunaon terbaik nya teh nu sangsara, teu mieun culak nu sangsara mah. Nah narimakeun dihina tara ngalawan teu boga duit keur ngalawan diledek tara ngalawan teu boga duit keur ngalawan sangsara sabar ternyata salamet ku kasabaranan bener batak geus si rumah keputusan Allah terbaik kahayang ibu pan kahayang urang membuka salaki teh kasep jeung beunghar aya dibere nu petot Allah maha uninga kana hate ibu moal sanggup ibu lamun dibere salaki kasep beunghar hiji bakal galak timuru 2 WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan awet rajet boga salaki kasep beunghar coba jeung nu petot dek balik heug teu kajeun malahan mah ieu pamajikan heuh ibu enit pangajian pan lumayan nepi ka jam 10 ieu teh teu hariwang ibu salingkuh nu di bumi teu da paling salingkuh ge jeung ucing atuh. Tapi coba lamun nu diimah salaki ibu kasep bari beunghar bakal hoream pengajian sieun salaki ditinggalkeun sok sieun beger ieu mau dijara rongjon kieu. Jadi aya hikmah di balik eta. Teu kudu riweuh aya hikmahna. Matak Allah deuk nyalametkeun manusia tong sok nyanyahoanan. Serenkeun ka mantengna. Ka hartosnya. Paingan ungeuk-ungeukan tak iya nana gerhana jadi penceramah berat di akhirat Pak pan ditanya nana gerhana kulan Gusti anjeun pencekmah sumuhun Gusti nerangkeun naon nerangkeun agama Gusti ngarah naon ngarah umat Gusti we umat Kangjeng Nabi lee hate ibadah kasalira Gusti karena saha anjeun ceramah karena Gusti ai ceuk Allah teh al alim kami teh maha uninga cing urang koreh eta hate maneh boroso teh amplop bungku matak jadi penceramah teh berat talung kana jadi tukang dagang kurupu atau kumaha lamun nana gerhana ceramah lamun teu dibayar wios ta eta nu alusna mah pahala leuwih gede batan duit alah pret lain kuat jika nu teu percaya
tamat acan geus nyebut pret atuh da. Mun kuring ceramah teu dibayar itu alus. Nah alus akhirat lebih utama batan dunya. Atuh lola cek nu hajat kumaha mun teu dibere wios wios. Ngan kuring nanya arison dibayar, ai panggung dibayar, ubed dibayar, hadroh dibayar, tanah urang teu. Tinggal balik deui we kajal, tinggal balik deui karena awak masing-masing. Aison dibayar, dangdut dibayar, hadroh dibayar, urang henteu. Tah eta teh doraka gede eta teh. Sabab hirup membutuh adil. Sedangkan cek ilmu Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Son dibayar, urang teu dibayar. Nah, anu hajat teu adil kitu teh. Jadi abdi mah lain minta bayaran, sebatas minta keadilan. Tuh. Ngan kiblat lain bab duit, kiblat mah anger we ridona Gusti. Ajek mate atuh ahkeun bae we teh dibae wios wios. Ajek ustad ka dieu nyanak naon mobil. Tuluy kumaha lamun teu dibayar gampang, ngariung dorong mobil urang nepi ka Cimaung ku sararea. Daripada paeh di jalan bensinan atuh meuni. Mata kahayang kudu kahayang Allah. Sifat ke kudu sifat Allah, keputusan ke kudu keputusan Gusti. Lamun ibu maot ayeuna cicing, lamun ibu maot ayeuna harta nu mana nu dipiboga ku ibu sebenarnya. Lamun ibu maot ayeuna harta nu mana nu dipiboga ku ibu sebenarnya. Apakah duit nu di dompet nu ibu? Lamun ibu maot nu di dompet nu ibu, tanah nu ibu, sawah nu ibu. Nah atau pedit wae dijawab we mana harta sebenarnya urang nalika urang maot, harta mana anu urang sebenarnya? Dijawab ku Nabi, harta nu geus dibikeun ka batur, harta nu ditapelkeun ka masjid, harta nu dibikeun ka pasantren, harta nu dibikeun ka yatim, harta nu dibikeun nulungan miskin. Tah eta harta nu urang sebenarnya mah lamun jelema sadar kadinya lain kudu gugunuk harta tapi gugunuk keur bekal jaga. Ieu mah ari tiung mahal, baju mahal, kongkorong mahal. Nah awak ibu 5 juta, palebah mere celeketek 5.000. Ai hareupeun ustad nyebutna cinta akhirat. Maknya ya cinta akhirat dibeli ku 5.000 ing. Nah? Naon cenah dia? Oh, ibu mah sok mere teh 2.000. Aduh, nepi ka eueuh ka era. Jadi mere keur akhirat teh 2.000. Alus. Sedangkan manusia teh boga hayang naon Bu? Lamun jalma hayang beunghar jawabanana getol usaha, lamun jalma hayang pinter jawabanana daek diajar, lamun jalma hayang salamet jawabanana ayeuna salametkeun, panon salametkeun, ceuli salametkeun, bibir salametkeun. Bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep gosip, panon tong lalajo kasalahan batur, ngalengkah tong kana salah. Bener teh jawaban hayang salamet. Ieu mah ari ongko hayang salamet dunya akhirat, di dunya pici capekeun wae. Jeung dulur teu aku, jeung tetangga pasea, boga harta pedit, boro-boro di akhirat, di dunya ge dicabok batur. Ternyata akhirat teh modalna di dun. Matak lamun hayang alus di akhirat, alusan di dieu. Lain engke teh di akhirat teh bakal ka surga. Aya di dieu pi omongan wae jeung dulur boro-boro surga itu di dieu ge jekok ku sarareha. Sabab dunya teh dunya majra'atul akhirah. Dunya teh modal keur menuju alam akhirat. Sok sing hararade di dunya engke ge meunang hade di akhirat. Ayeuna ieu nu hajat boga budak, hayang naon teh ka budak, hayang boga budak sok. Tinggal tanya we nu bapana parantos asa. Ibu hayang boga budak soleh. Dari ibu enggak soleh. Maknya aya nu soleh kuat jiga kaleg-leg ka salaki teh. Moal mungkin budak soleh tanpa pamajikan soleh, moal mungkin pamajikan soleh tanpa salaki tanggung jawab. Matak gagalna anak, gagalna pamajikan, hampura aya nu leuwih gagal saha salaki. Asa dipangmeunangkeun.
moal boga budak soleh tanpa pamajikan soleh, moal pamajikan soleh tanpa salaki nu tanggung jawab. Matak lalaki diangkat derajat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Salaki adalah pemimpin, ngaran pemimpin kudu leuleus jejer liat tali, sabab jeung ngeurepan makhluk paling aneh. Saha eta makhluk paling aneh? Heuh ieu eta. Pang aneh-anehna makhluk di dunia teh kaum ibu-ibu. Rek teu aneh kumaha geura sok. RW diberi duit ku kades, tah we bangun gang aya duit 200 juta dalam jangka waktu 1 bulan dipenta laporan. RW kudu hadir ka desa bawa laporan kwitansi pembelanjaan saldo duit sesa. RW atau nah keur nguji kajujuran. Coba bapak mere duit ka ibu-ibu tuluy tanyakeun da nyegag atuh. Tah mah 5 juta tuluy tanyakeun mah kamana artos nu 5 juta anu saminggu kapengker. Tah kira-kira teu percaya mah tuh kunaon ari ibu cager nya makhluk paling aneh cik urang. Dibere duit 3 juta bada isa tambah 3 juta isuk-isuk bapak minta mah 20 kanggo bensin. Tah gantian yey kuat juga pamimpin MBK ini. Makhluk paling aneh Pak. Ku sabab ngaripan makhluk paling aneh maka lalaki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Salaki adalah pemimpin, ngaran-ngaran pemimpin mah kudu sabar jeung tong gede amak kudu leuleus jejer liat. Naha nyingeurepan ieu moal meunang nyingeurepan kaum ieu. Kajian TNI titah perang ka Papua daek, TNI titah perang ka Israel daek, datang ka imah titah perang ka pamajikan purungkut buat jika kucing gering atuh. Pak Kades awak badag janggung gede samutan handaruan hoak ku pamajikan ti mana telat purungkut. Iyo geuning Pak makhluk paling aneh sadunya. Matak lalaki mah boga tugasna hiji bere napako lahir bere napako lahir imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah nyangu aya beasna titah dangdan aya alatna titah barang beli gebro duitna raos teu Bu ka kuping Pak. Pan ieu teh deuk proses hayang boga budak soleh teh lalaki heula anu kudu jago. Imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah nyangu aya beasna titah balanja gebro duitna titah dangdan bere alatna raos deuk baeud moal kadenge. Jadi kunaon atuh pamajikan baeud tong wakanyalahkeun pamajikan urang salaku pamimpin aya kakurangan. Hei kuat asa dibela. Lamun pamajikan baeud bapak kudu sadar bisa jadi di urang aya kakurangan, bisa jadi beas eueuh tapi dipaksa titah nyangu narek keusik disangukeun. Bisa jadi titah geulis aya alatna eueuh wedak geus dekok tengahna lipstik geus dicokelan ku bilik tuh meujeuh baeud oge. Matak lalaki nu alus tong nanya kanu baeud mah kunaon baeud ku sia jadi pasea. Matak lalaki nu alus mah tanya awak serangan aya naonna awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing kotek tak beas geus eueuh kotek tak duit kegeletekan 10.000 kotek tak lipstik geus dicokelan ku bilik kotek tak wedak geus dekok tengahna sadar we bapak oh baeud teh geuning urang nu salah gek diuk gigireun cabut duit 3 juta bikeun kanu keur baeud langsung nangkep lain tak jadi. Di dieu lalaki diuji ka pamimpinna. Matak bere napako lahir lalaki mah tong lobotunya tanya tong tatanya mah tos tuang acan tong hariwang Pak karena babarang dahar mah nah itu dina pengajian wae gagayem tong hariwang bab tuang acan mah tos tuang acan bah lebay teuing pertanyaan gitu sabab kaum ibu-ibu mah karena bab dahar mah jam 8 geus goreng ketan beak 10 jam 8 ngaredok ke jeung tetangga jam 12 ngabaso make sangu atuh jam 3 aduh make jeung nyeblak ongko nah da magrib teh bebeja ka salaki asa can kararaban naon-naon. Matak paingannya nu ngaran ibu-ibu mah 2 bulan rumah tangga juga gede awakna teh coba salaki meotan kunaon ngabatin teh. Pertanyaan bapak mah hampura tong nanya tuang atau acan sapanjang aya beas pamajikan nyangu
sapanjang aya deungeuna pamajikan masak tah salaki mah pertanyaan anak mah tos salat acan mah tos sholawat acan mah tos tawasul acan mah tos nyumbang acan lain tah aya nu kitu lalaki pasti nah bukan iya lamun ditanya nu kitu dan jika nu rek ngakan atuh cobaan ke subuh ku bapak mah kadenge ceramah gerahana kamari gerah salat dajuk nyegak ari sia jadi fanatik kaing teh jadi lalaki teh lain teu sanggup dakwah nganaon atuh nyengereupan singa bikang rame euy tuh matak lalaki mah pamimpin ngaran pamimpin mah kudu sabar jeung tong gede ameh bawel pamajikan emang mah tasing sabar nyengereupan pamajikan bawel kudu bersyukur sujud syukur ulah loba ngeluh Gusti nepi ka bawel-bawel teuing kumaha lamun pamajikan bawel maot dibere nu pego sabalikna bapak lamun nyengereupan pamajikan bawel tong boga radio tong boga TV jual TV teh engke pamajikan nanya nah TV dijual cukup ku bibir maneh geus ganeng jadi matak tugas salaki mah sabar jeung tong gede apa nah yang ngebentuk budak soleh teh kudu mere contoh ti inung bapana hiji waktu ibu nyuguhan salaki kopi ai suku teh pabaliut jeung karpet atuh teh tajong peupeus gelas bahe kopi peupeus gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu amek sok curhat ka urang sok bakal amek tuluy alah cokor eueuh panonan aduh sok bu bejakeun sok tong kagok ngagogoreng salaki sok teu neuleuh cokor eueuh panonan kumaha bu dasar panon teu neuleuh bener urang dieu garoreng adat lalaki teh eta teh pamimpin salah nah ama kejeng salah mikir gelas hargana 3.000 kopi hargana 1.500 nepi ka wani pamajikan lak-lak dasar dicarekan hanya sebatas 4.500 lamun di dieu aya lalaki nu kitu teu mikir teh kitu betah teh kunaon bapak jeung kuam keong gelas ukur 3.000 kopi ukur 1.500 nepi ka tega pamajikan dicarekan nah i bapak hek mikir kumaha lamun pamajikan pinter teu gelas peupeus jawab ku ibu nyaah ka gelas nyaah ka urang lamun nyaah ka gelas sok 2 bulan aing IKHS jeung gelas paling bijil anak cangkir lalaki nu alus mah lain kitu atuh peupeus gelas bahe kopi pan katempo pamajikan ngadeg-degna sok turun tina kursi lain juga urang Belanda wae pulungan peupeus gelas teh pok ngomong nu hade mah tos tong janten emutan peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan akang kamana akang deuk neangan ganti tah eta ngaran pamimpin aya eueuh lalaki nu kitu teu dianggap sebenarnya mah aya lalaki nu kitu nyengcan saurang saha eta iya lamun cek bapak teu neuleuh peupeus gelas isuk salaki butuh deui mah pangdamelkeun kopi kumaha cek ibu ku sia kunaon pamajikan teu ngagugu bungan bapak teu jadi pamimpin nu bener gampang kasigeungan gampang nyimpulkeun perkara pamajikan gagal padahal pamajikan gagal mah tungtun pan lamun kitu mah bae peupeus gelas bisa diganti peupeus hate pamajikan kamana akang neangan ganti da insyaallah ibu teh hideng nyieun deui kopi eungan angare gagal da eta uyah warna bodas gula ge warna bodas karebek teh kana uyah kocehkeun jeung ci kopi teuneun dina meja pak teu gagal ayeuna mah teu ditajong mangga heueuh ngan pangset suruput ku salaki diinum karasa pangset di dieu lalaki diuji deui kasabaranana inum we pak dalain racun inum teuneun satengahna tangke pamajikan deuk kaluar geroa mah ka dieu aya naon bapak asali teu nginum bareng tak aya kopi tilas bapak kanggo mamah nyaah bapak mah
suruput kumaha diinum pan dicidukeun kunaon pangset tinggal jawab ku salaki muhun teu kudu jadi paseha matak tangtukeun ti ayeuna pamimpin nu alus adalah pamimpin anu teu ngumbar amarah anu sabar leuleus jejer dia tali teu gede amek sabar ka uji sabab ieu mah tugasna ge ngagoda matak aya ayat Quran inna min ajwajikum wa auladukum fitnah anak pamajikan bisa jadi eta ka kaum lalaki geus dibejaan ku Allah ieu geuning musuh teh euy di dunia ngariweuhkeun di akhirat ngajejek kana jurang kanistaan asli mata koyah nah ibu ge atuh hareupeun anak teh tempokeun tugas pamajikan ka salaki teh balik salaki ti panyabaan rengkuh ibu teh ka salaki bapak geuning sumpi cekelan leungeunna tuluy suntangan gek diuk dina Bank Baru apal pantura Bank Baru bisi tepas halaman rumah atuh Bank Barung diuk dina tepas katempo salaki capeun cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis dibikeun ai ibu ngocobrot we mah hayang nyeblok diinumna ge teh manis teh kuat asa pait atuh ternyata nu pait teh lain patra balik naon atuh nu pait teh bibir maneh darengekeun ai keur disiniran teh lain api-apinya OHP teh ai palebah nyiniran salakina denge ai palebah manehna kasiniran api-api balik cenah euy kitu beres nepi ka dinya bawa ka cai pak beli teh acan iba anak cenah nyamperkeun naha ujang nyai pangyanakeun anu kanggo bapak pangyanakeun sikat jeung odolna tuh ulah nepi ka salaki deuk mani kok kota teh nganyangan sikat si orang teh sikatna teh keur dicook ku budak keur nyikat huntu ucing dekeul salaki mani beres mani papageun deui ku ibu bikeun sarung jeung koko bapak ieu sarung ieu koko jang nah teu ngiring salat pan ieu teh dina raga ngadidik budak miluan salat beres salat pan ibu mah parantos budak di tukang bari di sarungan kuliwat ibu ka hareupeun budak nyuuh nalahunan darenge oi denge lain kamar anak karep palebah kasiniran teh tuh kalau kapura-pura teu kadenge cenah budak teh libatkeun tungtun kahargaan urang ka salaki engke budak ge bakal ngahargaan kanu jadi bapakna pan indung teh wajib mere contoh nyuuh bapana puputon kembang kedaton buah kolbu ceung ciman jiwa hampura tiluhur sosok rambut yana daripada dapal tiba heula nepi ka ayeuna pamajikan teh ukur bisa we ngajengkelkeun ka salira punten budak nyaksian ti tukang puring yakin eta budak jadi soleh nah aya contoh ti indung bapana ieu mah lain kitu da kuat ngakan we ka salaki teh salaki karek balik teh menang duit henteu cek salaki cing atuh mangge sangkene bah lole budak tah bebongok budak hayang jajan cek budak tah bebongok bapak aing teu mawa duit gitu mata keukeuh bapak tugasna usaha pamajikan narima jeung pamajikan tugasna ngadidik matak madrasah terbaik lain pesantren madrasah terbaik lain guru ngaji madrasah terbaik lain masjid madrasah terbaik adalah indung ngan ku sebab indung teu bisa ngadidik pasantrenkeun atuh ieu mah ku sorangan teu becus pasantren teu kalah ka diwawuhkeun budak teh ka jurig jariah da eta umur 3 tahun pan jebleh wae budak teh nah ada di TJ atuh salaki teh budak cek salaki aya naon budak ogo asup kana jero risbang eta salaki ku ngagugu geblus kana jero risbang kakaut di jero kaut kumaha cek ibu nyai jempe tak aya juri keur kakaut pan salaki teh kasigeng disebut jurig nolol tina hanapeun risbang ditunjuk ku anak ieu mah jurig teh tong diwawuhkeun jeung nu kitu patut bisi borangan kadang-kadang urang ngadidik budak teh pedit ai boga dadah hareup teh tong diameng kaluar bisi maneh can seubeuh batur hayang nanitah naon eta dan nitah pedit matak bapakna usaha indungna madrasah anak soleh teh karena indung anu ngadidikna
bapak nu ngusahakeun anak matak hampura moal jadi budak soleh tanpa pamajikan soleh, moal jadi pamajikan soleh tanpa salaki nu tanggung jawab. Jadi satu di dia gambaran nu salah saha gambaran nu salah, moal jadi budak soleh tanpa pemajikan soleh, moal jadi pemajikan soleh tanpa salaki nu tanggung jawab. Jadi gorengna ibu tebalikna anak numpuk dosana di saha. Aduh nepi ka raos ngadengekeun ceramah da angke teh balik ti dieu teh bakal sesengor ka salah maneh lamun ieu datang kasiniran sia. Matak untungnya untung rag-rag talak dibikin ke salaki panu boga hak rag-rag talak teh salaki ibu mah teu boga hak teu boga teu meunang minta cerai teu meunang lalaki nu boga hak matak untung lalaki dibikin hak rag-rag talak untung lalaki mah kuat daripada kudu rag-rag talak leuwih hade cicing we ngegerem we di jero hate naha geus apaleun ngalawan ieu mah moal meunang. Untung coba lamun rag-rag talak dibikin ka kaum lalaki ka kaum ibu-ibu bah 2 poe eta jadi duda sebab kaum awewe mah lamun aya ka amak teh leuwih hade lelenguhan leuwih hade raralaan eta kuat ditamul jadi ranah kumaha henteu kitu teu ngaku teh marukanana ngeunah meureun jadi ranah teh nya cing pertahankan rumah tangga teh atuh matak bisi ieu bisi nu datang ka dieu tadi keur pasea tabalik teh geuwat nyeuh ayah mah api cek salaki teh kunaon ai maneh oh tidak mau cerai nah cek nabi we ieu mah cek nabi awewe nu menta hampura ka salaki surga harita keneh dibukakeun denge oi denge oi awewe nu menta hampura anu jadi salaki sanajan teu salah surga harita keneh dibuka tapi sabalikna awewe nu nganyerikeun hate salaki surga ditutup neraka dibuka. Eueuh salaki-salakian eueuh tong protes mage jeung salakieun cenah salakieun meureun geus teu kuat ngadengeun eueuh atuh sedik lalaki mun geus tadi. Budak soleh lahir ti pamajikan soleh lahir ti salaki nu tanggung. Tinggal pertanyaan anak indung bapak geus mere contoh mas antrenkeun jeung nyakolakeun geus ngabiayaan geus tah dicetak ku eta budak kunaon dicetakna ku agama maka nolak we agama budak soleh teh hiji birrul walidain budak soleh mah nu alus ka indung bapak sok da ibu lapar melaan anak ibu usaha melaan anak tapi rata-rata budak ayeuna sok poho kana jasa kolot indung bapana beunghar anak jadi raja tapi lamun anak beunghar kadang-kadang kolot jadi babu. Nah ari kolot baheula indung hiji budak 12 da teu darah tinggi atuh padahal budak 12 nu ayeuna indung hiji budak 2 da geus jangar atuh mana buktina eta si eta. Jadi aya naon tabedana kolot baheula indung hiji budak 12 aya darah tinggi sehat we naha budak na balageur nog hiji siksik jadi 12 daging hayam pira-pingpingna siksik jadi 12 ingat teu baheula coba nu ayeuna nog hiji siksik 12 kumaha anak moal teu keluut atuh jadi aya leungit kasolehan budak ayeuna. Padahal baheula mah Quran teu katalar, hadis teu kaaji, pengajian jarang, ka masjid can boga, tapi nah hate budak nepi ka itu aya didikan contoh ti indung bapak. Ayeuna mah Quran kabaca, kitab kabaca, ka masjid leuket, eleh hate budak kunaon bobongok HP. Ceramah kuring sajam setengah, laas ku 5 menit, eleh tak ku HP. Da surona jeung indungna. Salaki mah ngek usaha nanggung bawang nanggung jagong menang duit dikeun ka pamajikan pake meuli kuota eta teu kabayang salaki keur ngek nanggung jagong manehna mah tiktokan di jalan salaki ngaliwat teh ayo jing ayo jing pan budak teh jadi kitu ayo jing ayo jing eta salaki lu atlet kesa ngoprot nepi ka teu sadar-sadar kupur tah we kitu patut
sedih itu dah. Well, gerasa pikir matak budak soleh teh budak birul walidain nu alus ka indung 8 bulan ibu ngandung budak teh sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrag ripuh ngandung teh ripuh palebamana ripuhna nangkuban sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap borosot budak ke alam dunia goyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maut pingaraneunana pan beuteung ibu ge diruksak kusaha ku melenungna anak rata baheula keur parawan prung nikah pelenung 8 bulan poho minyak keletik pan bijil bahasa Cina cing kayo bapak boga nu kitu teu bisa ngalahirkeun di imah bawa ka dokter darah jug tinggi 170/80 pan cek dokter teh kudu kumaha ieu digunting pan bu nepi ka rieu ibu digunting krek tuh nyebutkan krek ibu-ibu kat muring kak bulu punuk tinggal bapak-bapak nyebutkan krek kieu we nah tengalaman digunting bapak matak besi aya lalaki anu mang begerkeun pamajikan keur ngiram ka dieu urang gunting ngeus digunting kaluarkeun budak kaluarkeun bali asupkeun alat pensteril kandungan ngajarajag sagede kieu tak sang ibu teh baheula keur ngalahirkeun teh saking kunyerina nyawa ditanonkeun ka pangeran ngajalajag sagede kieu nahanana gerhana apa pernah lalajeng nu ngajuru we ngeus budak kaluar pan dokter mah nyokot deui jarum asupkeun kana bola anu ngahiji jeung kulit dikaput tuh digunting jeung dikaput beda sejarahna digunting melaan anak ngarah keluar kunaon dikaput tuh melaan bapak paingan Allah ngangkat derajat kaum ibu-ibu umaha indung kakara abuka kakara bapak matak hiji ngalawan tilu keukeuh lalaki nu kudu ngelehan tilu ieu derajatna urang mah lalaki hiji inung kakara bapak awewe kakara lalaki matak lalaki maupun tanpa ngelehan moal menang perang jeung si eta mata persis we Indonesia ngelawan Israel licikna yai lamun boga masalah salah kieu mah ditungtut kudu minta hampura kajen 5 menit coba salah di manehna can peupeus gelas mah jeung salaki mah 5 menit beres mun pas ya atos mah bapak nu lepat geus coba ibu lepat sabdi maneh teh baheula 15 tahun ka tukang telat balik teh ngabonceng awewe sejen eta 15 tahun kabahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing jigana teh kartuna teh kartu as eta mah anu setiap jaringan selalu ada gini kagorengan diingat-ingat kagorengan dicokelan tapi kebaikan suami dipopohokeun di dinya awewe nu ngaranna kupur kana kanikmatan darene oi sadeyo sudah inung tilu bapak hiji tilu ngalawan hiji ya keukeuh lalaki nu kudu ngelehan moal meunang kasih ngabikang atuh dikarawas atuh matak awewe malamun geus nyeri hate sok we awewe geus nyeri hate misalkan bapak mang nyalingkuhkeun salingkuh ragrag talak tah bapak teh boga imah boga sawah boga gedong boga motor boga mobil balik deui sok mah ampura baheula bapak kahilap pawawayakeun ampura we baheula rek yuah urang rujuk bapak tegas boga sawah bapak tegas boga imah bapak tegas boga mobil kumaha cek ibu teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan leuwih hadi kanu sangsara bari satia daripada beunghar tapi salingkuh wae jiga bebengok sia saking ku nyeri eta perasaanana Pak talung nu sangsara bari satia daripada beunghar salingkuh wae bener Bu tah nu alus nu merek nana gerhana nya kasepnya satia cicing ibu motong hayang ka urang da urang teu hayang ieu teh subang ti Bandung teh datang ka dieu teh cing terek neangan jodoh sugane bebeunangan urang Subang nah da direretan teh kolot wungkul aing
red tang kede mah kedenya kede lamun ngayakeun pengajian kieu nu dipayun budak parawan bari geulis tah nih di ditu tuh ngarah urang teh aya gairah gitu adrenalin teh katangtang ari ieu mah nempok kadinya kolot kadinya geus buntut tilu tuh cek urang ge gagayem eta kana tahu sampai tuluykeun gagayem makanya tapi nyeri ibu ngalahirkeun teh nyeri tapi aya nu leuwih nyeri tibatan eta naon bu nalika budak dewasa hohoak sesentak tujah teje tujah tajong aya kahayang lamun teu digugu nyarekan ka kolot nyerina ibu ngalahirkeun leuwih nyeri batan dihoak ku anak matak darengekeun keneng nyurucud cai panon inung murag cai panon bapa nyeri hate ku ucap tekad jeung lampahna hampura salat ditolak zakat ditolak saum ditolak kunaon Gusti ditolak bongan bebunguk maneh nganyerikeun inung jeung bapa sedengkeun ridallahu fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa salat ditolak ku Allah taala naha bongan maneh nganyerikeun indung jeung bapa maneh nu boga karidoan kamu mangkaning budak ayeuna mah sok kaganggu ku bebongok begel dititah mah ku kolot nyai ngumah wadah engke maneh atuh salat nyai engke hohoak ka kolot coba cek ka bogohna nanti ketemuan di makam jam 7 oke si makam aduh maka jeung gaskeun cenah kitu eta papangih di makam bari poek hayang dikerekep juri jarian gitu padahal kabogoh naon jasana nu mere saragam inung bapa nu mere dahar inung bapa nyadiakeun motor inung bapa mere bensin manehna gering dibawa ka dokter ku nah ngagugu keneh ka bebengok kabogoh darenge keneh tong kagoda ku bebengok lalaki anu pinter ngagoma diulik lalaki macan beunang mah mun geus beunang sok dicampakan tuh kunaon surak pan korban maranehanana can beunang mah dikore can beunang mah disanjung can beunang mah dipuji geus beunang weh karaos maneh ayeuna paribasa isuk-isuk lamun ditanya teh WA pertama yang masuk kamu sarapan dulu ya kirim beas udin lain loba tanya da barang hakan teh ku sangu atuh lain ku cinta keheul atuh da indit-inditan mau motor butut beberek-bekan uduh mogok didorong kuduaan cur hujan nyebutna iin diaan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut pan dijejak motor aku ibu ganti cek aing motor teh lamun apel salakina apel pan ditanya aa naha teu ngarokok kenapa enggak ngerokok dijawaban ku saroge urang teh heuh ku kabogoh uangnya tinggalin kumaha cek pama cek kumaha cek kabogona ieu ceceh abi heula angge coba ayeuna panaha teu ngarokok beak duit kumaha cek ibu eureun bau belenok sia teh saruana matak bobogohan wawadulan dan nu aslina mah geus rumah tangga matak ieu teh korban dek ada teh manis nggak ada terus adanya teh aja kumaha cek lalakina biarlah teh aja kenapa gitu kan manisnya ada di kamu tenang karena ngagomal mah jagona di jalan kok ada lampu merah kenapa gitu aku pengennya lampu hijau kenapa karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu jetot ditajong pan ditanya ke bobogohan mah kamu sakit ngucur getih ditanya sakitnya heueuh sakdi atuh sia teh dar ditanya kamu sakit kumaha cek awewena rayuan gombal iya ke puskesmas ya ih makin cinta sama kamu coba ayeuna geus kolot kieu jetot ditajong ngadon dicarekan neuleuh eta batu eta cokor atuh mimilu wae kanu hajat teh beda mata keneng dengekeun kabogoh mah naon kabogoh yeuh inung nu sidik ngandung
bapak nu sirik mengusahakan kadinya dek kehargaan lain kabobongo kabogo ieu mah ku inung mah rarese di titah teh ku kabogo mah nanti kita main ya malam Valentine leuheung lamun dibere jajan majarkeun teh biarlah enggak punya uang yang penting hidup bersama modar bareng kadinya aduh keheul atuh da inung utamakeun mah inung bapak bebongok abogoh naon jasana ngariweuhkeun inung mah loba nu nyeri hate Pak ku anak matak loba budak balik sakola budakna dulurna babaturanna geus boga motor budak urang can boga motor beureum beungeutna lantaran leumpang balik sakolana nyegruk kolotna mah nyai eureun we sakola teh mak rumah sacan boga walakaya teu boga liuk deungeun regap taya heureutpakeun pusat bahan harta ti mana nyakolakeun mana ge maksakeun bekal ngan saeutik batur mah geus kabedag motor ari maneh leumpang wae emak minta hampura loba inung nyuuh kanu jadi anakna tapi hese anak nyuuh kanu jadi inungna lain betul maraneh nu kitu prung anak rumah tangga pan kanyaah inung bapak teh teu tamat budak sakola dianteur-anteur bekalna ditanya saragamna kudu alus sapatuna kudu beres sakola sieun teu dituluykeun geus dituluykeun sieun teu katarima geus katarima sieun teu boga gawe geus boga gawe sieun hese jodoh geus boga jodoh sieun teu boga turunan geus boga turunan sieun anakna teu soleh geus soleh sieun incun teu jajan mata kolot mah tuluy-tuluyan ka anak berkorban tapi iraha anak berkorban ka kolot bener paingan pantos surga diteundeun di alam dunia di mana dina karidoan inung surga geus nyampak matak lamun ibu hayang berkah hirup sing alus ka inung hiji tah budak soleh teh dua budak soleh nu kadua wakiruman tata'alamahu minhu budak soleh nu kadua mah budak nu bisa ngahargaan ka jalma nu geus mere el saha guru coba ayeuna guru buat diajak main catur ku murid geus ampir eueuh hargaan guru poe ayeuna baheula mun budak teh sakola pan heuh da inungna kitu baheula lamun budak ditanya mun ka sakola teh Pak Guru dupipun anak tos tiasa nulis tos tiasa maca kitu baheula mah ibu ka sakola teh da ayeuna mah beda da datang ka sakola teh Pak Guru dupipun anak kengeng PIP henteu jadi aya beda budak disintreuk baheula mah balik ka imah kunaon sia ceuli beureum disintrek guru ceprot deui we ku bapana sakola sing euceul coba ayeuna beureum beungeutna piraga disintrek ku guru datang ka imah kunaon jang beureum ku guru diteungeuh nah eta bapana mawa bedog ka sakola hese pa ayeuna mah Pak matak lamun ibu hayang aman ieu budak geus weh pasantren lahirna meunang batinna oge meunang budak soleh kahiji alus ka inung bapak budak soleh kadua sing alus kanu jadi guru mata kuring mah ingat kana dongeng pun biang pun bapak aya nit-nitan teu boleh mawa we dahareun ka imah keur saha cing teh Pak heuh keur maneh tuh matak abdi ge ti dieu ayeuna teu deuk mawa tangke ditanya keur saha cenah ieu heuh keur bapak sabab budak soleh mah apa ka inung bapak matak abdi hampuran nu hajat lamun teu tuang kunaon atuh eta teu tuang deuk dibawa di dahar di dieu mah paling sate 2 siki dibawa mah 20 atuh teu ridho kolot kuring baheula mun kolot dahar jeung daging anake kudu jeung daging bener Bu kadang-kadang anak jeung daging kolot mah jeung uyah tak ayeuna kolot kuring geus 87 tahun wajar lamun kuring ayeuna teu tuang di dieu rek dibawa ka kolot era lamun kuring dahar jeung sate ari kolot jeung hulu peda tah mata koyana nu hajat deuk dibawa rek dibawa malahan maupun bapak mah geus apaleun deui oleh-oleh atuh ranginang pasti Tasik dodol pasti Garut wajib pasti Cililin Subang pasti ganas tadi teh dia naon Belana nah rana oleh-oleh nanti dia rana teu hararayang teuing ngarepotkeun di jalan oge ku aing mah di asongan rana mah teuneun di jalan Tasik Ranginang Duren Baduy tuluy deui Subang kota ganas
tuluy di dodol Garut, Wajid Sililin, Majalaya Borondok, tah ari ti Pantura abo kurupuk ngan kurupuk maknya atuh kurupuk wungkul mah di ditu ge loba. Tadi mangkaning abis ngomong kapun bapak cing teh Pak hoyong di kintu naon nah cenah acara nu kadua mana di mana Pantura cing teh Pak di Subang kene hajatnya aya kitu cenah cau cing teh teuing Pak cenah cau ti Subang momoal teu galede tapuntan nu leutik tong dilelep-lelep hajat aya cenah wajib aya meureun cing teh Pak isuk cenah di dahar lagi di sawah bari suruput cai enteh mangkana geus diomongkeun lamun eueuh aing mah pi omongeun mata koyahna we nu hajat ngorehan nu aya lelep-lelep kana dus sabab budak soleh teh inget kana jasa indung bapak birul wali dayet nu kadua wakiruman tata'lamuhu minhu budak soleh mah nu eling nu inget kana jasa guru hayang barokah hirup alus ka indung alus ka bapak alus ka guru goreng ka guru goreng ka kolot kajian ilmu luhur punten barokah bakal leungit asli dorenge nu terakhir capek kuat nah urang ngomong capek jeung titah kumaha teh heula gitu tong sok perhatian teuing lah perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu coba salah kena nyebut capek sugan osok ditawaran cai tara tuh ngokot cai ku sorangan peda ustad nyebut capek tong sok perhatian teuing lah perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu perhatikan mata salah ke ibu kan anak gerhana mah bisa nginum sorangan wah alah cenah calik di dieu cenah teu hararayang teuing maka jeung calik cenah di dieu cenah ibu mah curigi obong bujang da jigana ka ustaz saja moal wani kitu dah manya aya ka ustaz Pak Ustaz calik heula di dieu teu hararaya sieun digegel calik heula nah teu ngrek diuk teu kajeun kumaha urang we atuh teu kudu riweuh Ibu di urang teh aya pasantren nuju dibangun nembe sim kuring ngobrol sareng sesepuh pasantrenna aya pasantren namina teh pasantren Nun Khairul Bariyah tah ieu teh kesempatan alus nu mawa duit sasen beula saketip sok kaluarkeun tina dompet daripada balik leungit mending tenden tapalkeun nepi kana semen nepi kana tehol nepi kana kenteng jadi we engke teh pasantren teh batur nu masantrenna tapi ngocor pahalana ka ibu siap mangga hatim hadroh baca sholawatan tim tukang penagih sok buru mana tim penagihna geus siap tuh ti tukang heula bisi baralik sok keun nu dihareup mendaga ciri tuh ti pengker heula tuh ditu bisi arui tah itu ditulah sok tak abi bagian nempo lamun anu mere 2000 ku aing disiniran ti dieu tuh mangga sholawatan yo abdi ge miluan ya bu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Allahumma alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وأجمعين اللهم صل 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 على سيدنا محمد وذكر القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفايا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل 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 على سيدنا محمد وذكر القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها بيد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka ibu miwah bapa anu tos parantos nyisihkeun sabagian hartana moga-moga manfaat dunia akhirat aya sampeureun jaga di yaumil akhir. Ibu tisim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo ngedek ngeusan cicing lain loba protes hirup teh. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Oh hayang nepi ka jam 2 tong dicarekeun antep cenah cicing nepi ka jam 2 tak urang mah urang baralik ibu.
Sakitu anu kabeh hatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun waninggali nu dipamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi